Buset. Nah, eta budak yang sorangan bae diuk. Jomblo apa na eta? Sabarkeun ah. Woi, ceker naon dia? Kenangan embe. Situ ka isin bujang embe. Atuh laku mah deui itu. Jadi mah pagawean aing sapoe. Non embe. Saya geus kebeli dia emang angon. Atuh kebal mah can karek si saminggu. Buset, saminggu naon bae di dia. Atuh ngangon embe aing. Emang sabaraha embe teh kencar. Untuk salah aya 2. Maju, hiji doang itu. Atuh hiji di mah koeng di oper Ke mana? ka Korelet. Embe saya mah eta. Atuh embe aing Kemarin ngadengin embe bos sia cenah na bos si. dibeli ku aing. Dia bos aing na pan kok hayang dijual embena. Bos tutut teh lain. Heuh, bos tutut. Nya buka embe emang. Boga dijual ka aing. Buset, eta bos tutut. Yang pakai mayar ieu cenah non kreditan panci. Kurang cenah. Si Arif, kuda ekel banget embe. Emang sih karena sih dagang naon embe. Apa karena toga duit? Aku pegawai di imah. Aing mangangon embe ge atuh karunya be. Tambe aing jeung geus 3 poe nyana can dahar. Sekalaparan pan pae hok aing. Jeung nahan aing boga embe ge, ari teu diparaban mah ku aing. Oh gitu, siang embe ge. Beres jual balik. Jual. Ari wani 2 juta mah hiji. Aing mah 5 juta ge mau berani. Atuh karu 5 juta ja. Atuh heeh, atau lagi hiji paling 100.000. Ya duit naina be lah. Tah hayang teuy yang 100.000. Taina mah reunan tuh 100.000 mah. DP. Tarungan ku aing taina tuh. Ini mah DP supaya aing diisin teuing enggak masih ya. DP. Heeh. Tah aing na masih kena loba duit doang ye. Di mana duit sia? Di bank. Duit batur meureun eta mah. Ih lain lain duit batur. Duit satu. Duit nangumpulkeun. Aing nasa Golongan aqua. Aing mau aku abang umpatna. Atuh bisa bae yang ngaranna ge tabungan. Terus kumaha tuh aing ye? Geus cik aing loba omong jual beda. Aing uang DP-an ayeuna 100.000. Aing loba duit keneh, aing loba duit. Penting dulu loba duit mah eta ku aing dijual tambe. Karena mah sanggeuk aing ge. Sebenarnya mah eta embe hoken sebenarnya mah aing hoken nih dijualna ge ieu. Okurna naon? Okur naon tuh? Resep keneh aing ngon be. Bujangan ayeuna ngon be. Da aing mah gengsi. Gengsi aing mah ja. Yang sinan tuh. Setelan ayeuna mah bos beda-beda. Ah wajar bae. Naon tanya? Dompet lainnya. Lebih cokot, iya, kuai. Si duitan, lebih cokot. Si duitan, kumaha ya? Tamu baji dah, penasaran aing dompet. Duitan. Bang.
Asa wow, paman ke mana coba? Kok kebon? Cek jangan kebon. Ada biasa lah nganterin bonteng tadi tuh. Orang minta tolong ya. Tolong naon? Kurang kamari naik motor jalan. Oh, terus? Tinggal eta dompet kurang pas muka calana ragak. Nyawan di mah. Atus ya mah katanya horagag meureun. Masa kudu di tiangan? Itu orang bingung ragaknya di mana. Oh, leungit. Tadi ngomong leungit orang. Anjir. Terus di senangan ke mana, Be? Pakai GPS eta dompet. Bala gua pakai GPS nih. Dompet doang ge. Dompet 2020 mah canggih. Aku aja 2019 acai. 2 bulan deui sih. 2020. Terus nanya ka kula naon, jak kula masih bisa naon mau Tah, kamari kan toilet kebon. Heeh. Kebon itu. Di sini memang kerengoret, macul manggi dompet kula. Itu temangi mang. Eh, Mang lah. Kula mah macul. Ku aneh eta budak. Nanya ka jelema koski. Aduh, iya. Sumut harasen kieu. Yang ngopi buat duit. Mana ya nyan duitnya? Ih, ayo ngarok aja ngopi yeuh. Ngajual naon? Aing gua jualan orengannya Mbak hiji deui. Riko orang ini yang Mbak aing jual lagi tuh nyaku aingnya. Tapi aing inget kali kok. Aing orangan boga sesuatu na dompet lumayan ya pan. Jadi beli kopi rokok mah dompet ada tebal kieu. Wow. Mungkin ya usian. Yakin aing mah usian. Kek. Tapi aing sini mukana ieu. Bisi lain sembarangan dompet doang ieu. Dibuka kayak koeng kayak ngabeledug kayak dompet. Kumaha tuh dompet koengnya. Kayak sungut harasem ya ngerokok. Koeng dek dibuka ya aing. Bisi lain sembarangan dompet doang. Dibuka bisa ngabeledug ieu. Tah ulah kalah kudu merah. Hei, sih. Woi, bro. Ayo. Ayo nang ya. Eta naon sih ya? Nah, ini mah. Lah berkat. Ngari ngetilok sih ya. Berkat di mana kamera? Lah, kupirakuna berkat. Mun berkat mah mun kurip. Ditawaran Kang, ieu disebutkeun kos siput bae disumput. Ayo mandi dong. Dompet. Eta dompet. Dompet. Dompet di mana? Pokoknya teh masih. Terus dibukain can. Coba. Ini masih barangan bukan lagi. Oke. Masya Allah, dompet doang ya sembarangan. Harus ieu mah ieu dong. Eta mah lain duit bener sih nah. Tuh ini. Coba buka. Hanya lah. Mari. Jangan boleh dulu. Dompet. Ya emang di mana? Ini kolong gua. Bener. Nah, tuh Soalnya kamari anu kaya dompet ininya bahaya ta. Mas enak lagaing mesti kurang hati-hatian bae. ulah dari yang gimana? Oh no. Ih, lain. Didinya mun aya didinya tinggal hayang naon doang dompet. Aya duitan kieu. Rokok orang kieu. Ngerokok apaan naon? Aing mahang iya, aing mahang kopi. Geus dia geura belanja ka itu. Geus aya jaminan aja aya duitnya. Geus kitu. Hah? Serius? Geus rokok naon bae tah mah. Nah itu geus Mau diri ke ya? moal. Bener ya nyokot lah. Oh, geura nyokot. Tuh deh. Emang geus pasti geus yakin emang ya. Aya duitan. Batok. Suratan Kak. Suratan Coba baca. Coba baca coba. surat cinta.
Nuhunlah nu enggeus nyokot dompet ieu, mudah-mudahan bermanfaat. Akan tak sia daun jambu supaya ulah mencret. Harja ruangan ieu. Ayo. Suwe ruangan ieu. Yang kitu mah dibeuleum ya dompet boy. Dompet nak. Jambu. Akan lagu dia do jambu. Weh, doang yang lain. Mata pil. Jambu.